Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surat nuku kami diturunkeunana jeung ku kami diwajibkeunana sarta kami didinyana nurunkeun pirang-pirang ayat nu tetela supaya maraneh meunang pepeling. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Awewe anu jinah jeung lalaki anu jinah duanana kudu dirangket masing-masing 100 kali sewang. Jeung maraneh ulah mikarunya maranehna dina ngajalankeun agama Allah. Upama maraneh bener ariman ka Allah jeung kana poe akhir mah jeung siksaan maranehna teh kudu disaksian ku sagolongan mukminin. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Ari lalaki anu jinah teh moal kawin angin ka awewe anu jinah atawa ka awewe musyrik jeung ari awewe nu jinah teh moal kawin angin ka lalaki anu jinah atawa ka lalaki nu musyrik jeung kawin kitu teh diharamkeun pikeun kaum mukminin mah. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Jeung jama-jama anu nuding jinah ka awewe nu suci tuluy maranehna henteu bisa ngajagrakeun saksi opatan nya maranehna kudu diteunggeul 80 kali jeung sama sakali maranehna henteu meunang ditarima panyaksena salawasna jeung maranehna teh kaasup jama-jama parasek. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Kajaba jama-jama anu tobat saenggeusna kitu tur tak ngomean dirina nya sanyana Allah maha jembar panghampura maha mika asih. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Jeung jama-jama anu nuduh pamajikanna jinah bari jeung henteu aya saksi pikeun maranehna salian ti dirina pribadi nya panyaksen sumpah salah saurang di antara maranehna teh 4 kali sumpah kalayan asmana Allah yen saestuna maranehna teh di antara jalma-jalma
anu balenar. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين Jeung sumpah anu kalimana saestuna laknat Allah bakal tumiba ka dirina upama manehna bohong. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين Jeung eta hukuman ka awewe teh ditolak upama eta awewe nyebut 4 kali sumpah kalayan asma Allah yen saestuna manehna salakina teh di antara jalma-jalma nu ngabohong. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين Jeung sumpah anu kalimana sanyana bebendon Allah tumiba ka eta awewe upama anu nuding eta bener. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم Jeung lamun seug henteu aya kurnia Allah jeung rahmatna kamaranehna tan wande ditibankeun hukuman jeung saestuna Allah teh nampi tobat tur wijaksana. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Sanyana jalma-jalma anu ngadatangkeun fitnah teh di golongan maraneh ulah disangka yen eta fitnah teh goreng pikeun maraneh malah eta teh kahadean pikeun maraneh. Saban-saban maranehna bakal menang wawales pikeun dosa anu dilampahkeun ku maranehna sedengkeun jalma anu ngaluluguan nyiarkeun eta fitnah teh bakal ditibanan siksaan anu gede. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين Nah waktu maraneh ngadenge eta panuding mukminin jeung mukminat bet hanteu nyangka hade ka dirina sarta nyarita ieu mah kabohongan anu tetela. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Nah maranehna hanteu mawa saksi 4 pikeun eta panuding teh lantaran maranehna hanteu mawa saksi nya maranehna mungguhing Allah mah jalma-jalma anu ngabarohong. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Lamun seug henteu aya kurnia Allah jeung rahmatna ka maraneh di dunia jeung di akhirat pasti siksa anu berat ti Allah tumiba ka maraneh alatan maraneh ngaliarkeun fitnah. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Nya eta nalika maraneh silih bejakeun eta fitnah ku letah maraneh sarta maraneh ngomongkeun ku sungut maraneh saniskara
anu hante dipikanyaho ku maraneh turta maraneh nyangka yen eta perkara teh perkara leutik padahal eta teh mungguhing Allah mah perkara gede. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Jeung naha waktu maraneh ngadenge eta pitenah maraneh bet hante nyarita keur naon urang nyaritakeun nu kitu Maha Suci Gusti ieu teh kabohongan anu kacida gedena. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah ngelingan maraneh ulah deui ngalampahkeun perkara kitu salawasna upama maraneh mukminin mah. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Jeung Allah nerangkeun eta ayat-ayat ka maraneh jeung Allah Maha Uninga Maha Wijaksana. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Saestuna jalma-jalma anu resepeun kana sumebarna pitenah di kalangan jalma-jalma anu ariman teh nya pikeun maranehna siksa anu perih di dunya jeung di akhirat karana Allah Maha Uninga sedengkeun maraneh mah hante nyaraho. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Jeung lamun seug hante karana kurnia Allah jeung rahmatna ka maraneh jeung lamun hante karana Allah mika heman turta mika asih tan wande maranehna teh geus binasa. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Yeuh jalma-jalma anu ariman maraneh ulah nurut kana lengkah-lengkah setan karana sing saha anu nurut kana lengkahna setan nya sanyana manehna geus nitah batur ngalampahkeun kajahatan jeung kamungkaran jeung lamun seug hantaya kurnia ti Allah katut rahmatna ka maraneh tan wande salawasna ti antara maraneh moal aya nu bersih saurang oge tapi Allah ngabersihan sing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung Allah Maha ngadangu Maha Uninga. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Jeung henteu pantes jalma-jalma anu marampuh turta aya kalonggaran ti antara maraneh susumpahan yen moal ngabantu kulawarga anu dareukeut ka jalma-jalma anu mariskin jeung kanu hijrah dina jalan Allah
tapi maranehna kudu dimaafkeun turta dihampura. Naha maraneh teh hanteu hayang dihampura ku Allah, jeung Allah teh maha jembar panghampura, maha mika asih. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Saestuna jalma-jalma anu nuding jinah ka awewe anu saruci, anu pangkuh turta ariman teh dilaknat di dunya jeung di akhirat, jeung pikeun maranehna siksaan anu rongkah. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون Nyaeta dina poean letah leungeun katut suku maranehna nyaraksenan kana saniskara anu ku maranehna geus dilampahkeun. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Dina poe eta teh Allah bakal nyampurnakeun wawalas ka maranehna anu sabenerna, jeung maranehna bakal nyarahoeun yen Allah teh nu hak nu netelakeun. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Awewe anu jarahat pikeun lalaki anu jarahat, jeung lalaki anu jarahatnya pikeun awewe anu jarahat, sedengkeun awewe anu balageur pikeun lalaki anu balageur, jeung lalaki anu balageurnya pikeun awewe anu balageur. Maranehna anu dituding teh bersih tina saniskara anu diomongkeun ku maranehna, pikeun maranehna panghampura jeung rejeki anu mulia. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Yeuh jalma-jalma anu ariman, maraneh ulah arasup ka imah salian ti ka imah maraneh, kajaba upama maraneh geus menta idin jeung geus uluk salam ka pribumi, eta teh hade pikeun maraneh supaya maraneh areling. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Nya upama di jerona henteu aya jalma saurang-urang acan, atuh ulah arasup satungtung maraneh can diidinan mah. Atuh upama maraneh dititah mulang, nya maraneh kudu marulang. Eta teh leuwih suci pikeun maraneh, jeung Allah maha uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Teu jadi kasalahan pikeun maraneh upama arasup ka imah anu henteu dicicingan, upama aya kaperluan keur maraneh di dinya, jeung Allah maha uninga kana saniskara anu ditembrakeun jeung anu disumputkeun ku maraneh.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Caritakeun Muhammad mukminin kudu nungkulkeun panenjona jeung ngaraksa laranganna ora eta teh leuwih suci pikeun maranehna saestuna Allah Maha Uninga kana saniskara anu kumaranehna dilampahkeun. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Jeung caritakeun ka mukminat supaya nungkulkeun panenjo-panenjona jeung ngaraksa laranganna jeung ulah pisan maranehna nembongkeun papaesna salian tinu geus biasa nembrak jeung kudu sina nutupan dadana ku kudungna jeung ulah pisan maranehna nembongkeun papaesna salian tika salakina sarta bapakna atawa bapa salakina mitoha atawa anakna atawa anak salakina anak tere atawa dulur lalaki atawa anak lalaki ti dulur lalaki alo atawa anak lalaki ti dulur awewe alo atawa kapapada awewe atawa ka jalma-jalma abid-abid anu dipimilih ku leungeunna atawa badega-badega lalaki anu taya kahayang atawa barudak anu can nyaho diorat awewe jeung ulah pisan maranehna nenjrageun sukuna sangkan sebagian papaesna anu henteu katembong jadi katanggar jeung geura tarobat maraneh sakabeh ka Allah yeuh mukminin supaya maraneh pinanggih kabagjaan. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Jeung geura kawinkeun jalma-jalma anu lalagasan di antara maraneh jeung abid-abid amat-amat abid awewe milik maraneh anu sapantesna kawin. Upama maranehna pakir engke oge Allah ngajadikeun maranehna mampu ku karunia-Na jeung Allah teh maha jembar maha
uninga. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Jeung jalma-jalma anu can mampu kawin kudu ngaraksa kahormatan dirina nepi ka Allah ku karunia-Na ngajadikeun maranehna mampu. Jeung jalma-jalma anu rek ngayakeun perjanjian tinulis ti antara abid-abid maraneh nya prak geranyieun perjanjian tinulis jeung maranehna upama ku maraneh kasawang eta teh pihadeun jeung bere maranehna tina harta banda Allah anu geus dipaparinkeun ku anjeunna ka maraneh. Jeung poma maraneh ulah maksa amat-amat milik maraneh sina ngalampahkeun jinah sangkan menang harta dunya upama maranehna hayangeun hirup suci jeung sing saha anu maksa mirusa maranehna nya sanggeusna kitu saestuna Allah maha jembar panghampura maha asih ka jalma-jalma nu dipaksa. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin. Jeung saestuna kami geus nurunkeun ayat-ayat anu tetela ka maraneh jeung minangka conto babandingan di antara jalma-jalma anu saheulaeun maraneh jeung minangka nasehat pikeun jalma-jalma anu tarakwa. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah teh cahaya nu nyaangan langit katut bumi babandingan cahyana saperti wadah lampu anu di jerona aya lampuan sedengkeun lampuna dina jero kaca jeung kacana saperti bentang nu ngagencelang anu dihurungkeun tina tangka jaitun anu diberkahan anu lain di wetan pon kitu deui lain di kulon anu minyakna oge meh nyaangan sanajan teu kaantelan seuneu cahya luhureun cahya. Allah maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna karana cahyana jeung Allah midamel misil-misil keur manusa jeung Allah maha uninga kana sagala perkara. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Cahya di imah-imah anu diwidian ku Allah
pikeun jalma ngagungkeun jeung nyebut-nyebut asma Anjeunna di dinya, ngamahasucikeun Anjeunna di dinya sore isu. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Pirang-pirang jalma anu jual beli jeung dagang maranehna henteu bisa poho tina eling ka Allah, tina ngadegkeun salat jeung tina nyumponan zakat, anu sarieun kana hiji poe anu dina poe eta teh hate jeung tetenjoan jadi goncang. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah bakal maparin ganjaran anu leuwih hade batan anu geus dilampahkeun ku maranehna, jeung Anjeunna nambahan deui tina kurniana pikeun maranehna. Karana Allah maparin rezeki kasing saha anu dikeresakeun ku Anjeunna tanpa wilangan. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Jeung ari jalma-jalma anu kupur mah amal-amalna teh lir kalangkang cai fatamorgana dina taneuh anu rata anu disangka cai ku jalma anu hanaan, nepi ka maranehna upama cunduk ka dinya hanteu manggih naon-naon, jeung kumanehna kapanggih siksaan Allah di sisi Anjeunna. Tuluy Anjeunna nyampurnakeun balitungan manehna, jeung Allah teh gancang pisan balitunganana. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Atawa saperti poek mongklengna di laut anu nya jero nya lega, anu satung kebing ombak gulung gumulung, anu luhureuna mendung, poekna nu sabagian kalapis ku poekna nu sabagiana deui, nepi ka upama manehna ngacungkeun leungeunna hanteu katenjo curug-curug acan, jeung sing saha anu hanteu dipaparin cahya ku Allah tan wande pikeun manehna moal aya cahya. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Naha maneh hanteu nyaho yen Allah teh nya ka Anjeunna ngamahasucikeunna saniskara anu aya di langit katut di bumi, pon kitu deui makhluk anu abring-abringan masing-masing nyaho kana salatna jeung ngamahasucikeunana. Jeung Allah maha uninga kana saniskara anu kumaranehna dilampah
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Jeung kagungan Allah kerajaan langit katut bumi, jeung nya ka Allah gesan mulang. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه برد فيصيب. Naha manehan teu nyaho yen Allah anu ngajadikeun mega kumalayang tuluy ngumpulkeunana tuluy ku anjeunna dijadikeunana pasusun-susun didinya maneh nenjo hujan turun tina sela-selana jeung anjeunna nurunkeun salju ti langit tina gumpalan mega nu sagede-gede gunung ku anjeunna dipaparinkeun ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna pon kitu deui ku anjeunna disinglarkeun di sing saha anu ku anjeunna dikersakeun jorelat jilatna meh matak lolong. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah ngagunta-genti beurang jeung peuting saestuna dina kaayaan kitu teh kakandung pangajaran pikeun jalma-jalma anu boga tetenjoan mah. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Jeung Allah geus ngayugakeun saban-saban makhluk nu rumingkang tina cai nya sabagian di antarana aya nu ngarayap ku beteungna jeung sawarehna deui lempang ku dua sukuna sedengkeun sawarehna deui lempang ku opat sukuna. Allah ngayugakeun saniskara anu dikersakeun ku anjeunna saestuna Allah maha kawasa kana sagala perkara. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Saestuna kami geus nurunkeun ayat-ayat anu tetela karena Allah maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna kana jalan anu lempeng. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Jeung maranehna nyarita kaula sararea geus ariman ka Allah ka Rasul sarta kaula sararea taat didinya sangeus kitu sabagian antara maranehna teh ngabalieur lantaran maranehna teh lain para mukminin munafikin. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Jeung upama maranehna diajak ka Allah jeung ka Rasulna pikeun netepkeun hukum di antara maranehna ujug-ujug sagolongan di maranehna teh
ngabalieur. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. Tapi upama kaputusan hukum teh pikeun kahadean maranehna, nya maranehna pada datang ka Rasul kalawan taat. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Naha maranehna teh dina hatena aya panyakitan atawa mangmang, atawa maranehna teh sieun bisi Allah jeung Rasulna darolim ka maranehna, malah nya maranehna anu darolim teh. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Saestuna taya deui omongan mukminin upama maranehna diajak ka Allah jeung ka Rasulna pikeun nangtukeun hukum di antara maranehna salianti maranehna nyarita abdi sadaya nguping sareng abdi sadaya taroat jeung nya maranehna jalma-jalma anu meunang kabagjaan. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Jeung sing saha anu taat ka Allah katut ka Rasulna sarta wedi ku Allah turta ningkahan saniskara anu dilarang ku anjeunna, nya maranehna jalma-jalma anu meunang kaunggulan. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Jeung maranehna sumpah kalawan asmana Allah ku sumpah anu nya-nya, yen upama maneh nitah jihad ka maranehna tan wande maranehna bral maraju pok caritakeun arandika ulah sumpah lantaran anu dipiharep teh kataatan anu geus dikenal. Saestuna Allah Maha Uninga kana saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Pok caritakeun geura taroat arandika ka Allah jeung ka Rasul, jeung upama arandika ngabalieur kawajiban Rasul mah ngan ukur anu geus jadi tanggunganana, jeung kawajiban arandika ngan anu geus jadi tanggungan arandika, sarta upama arandika taroat ka manehna Rasul tan wande arandika baris meunang pituduh, jeung tayalian kawajiban Rasul teh ngan mangnepikeun kalawan tetela. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Jeung Allah geus janji ka jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh di antara maraneh yen anjeunna baris ngajadikeun maranehna jadi khalifah di ieu bumi sakumaha anjeunna geus ngajadikeun jalma-jalma anu samemeh maranehna jadi khalifah jeung anjeunna bakal neguhkeun anu dipirido ku anjeunna pikeun maranehna sarta anjeunna bakal ngaganti kasieun maranehna ku kaamanan. Maranehna bakal aribadah ka kami sarta maranehna henteu nyarekat ke naon-naon ka kami saeutik ge jeung sing saha anu kupur sabada kitu nya maranehna teh jalma-jalma anu pasek. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Jung geura aradegkeun salat, cumponan zakat sarta masing taat ka Rasul supaya maraneh dipaparin rahmat. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Maraneh ulah nyangka yen jalma-jalma kafir teh bakal luput di ieu bumi sedengkeun tempat pangbalikan maranehna teh neraka jeung saestuna kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Yeuh jalma-jalma anu ariman sakuduna abid-abid awewe jeung lalaki anu dipimili ku maraneh teh jeung jalma-jalma anu acan baraleg di antara maraneh menta idin ka maraneh 3 kali nyaeta samemeh salat subuh waktu maraneh ngalesotkeun baju maraneh tengah poe jeung sabada salat isya eta teh 3 rupa orat pikeun maraneh. Hante jadi dosa pikeun maraneh pon kitu deui pikeun maranehna salian ti anu bieu maranehna ngaladenan maraneh sabagian maraneh merlukeun nu sabagianna deui tah kitu Allah ngawincik ayat-ayat pikeun maraneh jeung Allah maha uninga maha wijaksana. Wa idza balagha al-atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Jeung upama anak maraneh geus cukup umur nya maranehna kudu menta idin sakumaha jalma-jalma anu saheulaeun maranehna oge menta idin tah kitu Allah nerangkeun ayat-ayatna ka maraneh jeung Allah maha uninga maha wijaksana. Wal qawa'idu minan nisaa illati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Jeung awewe anu geus eureun hayeudna anu henteu hayangeun kawin hante jadi dosa pikeun maranehna ngudarkeun pakean luarna kalawan henteu nembongkeun papaes jeung laku lampah sopan teh leuwih hade pikeun maranehna. Jeung Allah Maha ngadangu Maha uninga. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Henteu aya halangan pikeun jalma-jalma anu lolong, pikeun jalma-jalma anu pincang, pikeun jalma-jalma anu gering, jeung henteu aya halangan pikeun diri maraneh dalahar di imah maraneh atawa di imah bapa maraneh atawa di imah indung maraneh atawa di imahna dulur lalaki maraneh atawa di imahna dulur awewe maraneh atawa di imah paman uwa maraneh ti bapa atawa di imah bibi uwa maraneh ti bapa di imah paman uwa maraneh ti indung atawa di imahna bibi uwa maraneh ti indung atawa di imah-imah anu kumaraneh dicekel kuncina abid atawa amat atawa imahna babaturan maraneh henteu dilarang pikeun maraneh dalahar bebarengan boh sorangan nya upama maraneh arasup ka imah-imah nu ditataan bieu geura uluk salam maraneh ka diri maraneh kalawan salam anu nya mungguhing Allah anu diberkahan turta hade nya kitu Allah nerangkeun ayat-ayat ka maraneh sangkan maraneh ngalarti. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Anu sanyanya mukminin mah nyaeta jalma-jalma anu ariman ka Allah katut ka Rasulna jeung upama maranehna babarengan jeung manehna Rasul dina hiji riungan keur kapentingan sarerea maranehna henteu indit samemeh menta idin heula ka manehna
saestuna jalma-jalma anu menta idin ka maneh Muhammad nya maranehna jalma-jalma anu ariman ka Allah katut ka Rasulna nya upama maranehna menta idin ka maneh alatan aya perlu gera idinan ka jalma-jalma di antara maranehna sakahayang maneh jeung pangmentakeun panghampura keur maranehna ti Allah karana saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha asih. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ulah pisan maraneh nyelukan Rasul di antara maraneh saperti maraneh nyalukan sasama maraneh saestuna Allah maha uninga ka jalma-jalma anu bolos di antara maraneh kalawan susulumputan kukituna sakuduna jalma-jalma anu sulaya kana parentahna ngarasasieun ditibanan cocoba atawa ditibanan siksaan nu perih. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Sing nyaho yen saestuna kagungan Allah saniskara anu aya di langit katut di bumi saestuna anjeunna mah uninga kana kaayaan maraneh jeung poean maranehna dipulangkeun ka anjeunna tuluy anjeunna nerangkeun ka maranehna saniskara anu kumaranehna geus dilampahkeun karana Allah maha uninga kana sagala perkara.